mah deui le. Siap, Par. Edan kieu Par euy. Aduh. Asa madep kieu cai teh Par euy. Anyar ieu teh, asa lain arak kenapa euy? Tule. Arak geus teu jaman. Ieu mah nu pang alusna pokona barangna ge. Oh. Lain arak ieu teh Par. Sugan aing arak Par. Paingan Par nih asa ngebelentrang kana sirahna ge euy. Madapnya le. Ngeus we pokona mah nikmati we. Ulah loba ngahuntu anjing bau. Ieu teh meulina di mana, Par? Di si Abang Teanya. Oh, le, anu teh si Abang teh ya, tapi ieu mah anjing kana mahal hargana aduh. Edan, Japar memang is the best, sukses pokoknya Par. Pagawena teh ulin aja ulin di teleponan teu aktif-aktif. Heran ngalado bae lalaki teh. Oh, itu geningan palingan di telepon teu aktif ngadon cedau gue di dieu. Oh, halusnya ngadon mararabok di dieu lainna usaha. Naon maksudna sia goblok? Datang-datang ngejuk ngamuk. Kawasan kesalaki wae oh. Ngiring gendong sia. Yah, dengekeun. Moal pati-pati pamajikan amak lamun salakina balaler mah. Si goblok, kesopan pisan ngomong ka salaki teh. Kawas ngomong ka bangsat wae nya. Matakna, sok hirup teh cing balaler sakirana hayang dihargaan ku pamajikan mah. Lain kieu we terus. Heran aing mah. Naon cak? Hirup si bule teh bener. Bawa atuh ka bengkel di servis, ada hirup naing jadi bener mah. Ganeng sia, tong pipilueun, mana ge sarua hirupna baragajul. Paduli anjing hirup baragajul mah, nu penting mah ulah ngajak batur. Heuh, kan ngajak salaki urang. Geus. Ngadon pesa jeung si Japar mana teh? Pan salakina ge aing sia teh. Heueuh nya poho salaki urang teh nu botak, nya geus kolot goreng patut. Geus geura eureun lah mabok teh. Era geus kolot oge hayu we mabok. Bae atuh kolot ge, da kana mabok mah aslina kuat aing mah Par. Nya da maneh mah hese depi ka nya ah teh. Eureun geura sok mabok teh. Sabarina ge mabok mah positifna. Ait, ke heula. Naon maksudna mabok positifna sia teh? Heueuh wah dengekeun botak, positifna ngadon meakeun duit, ngaruksak awak, urang mah nyaah ka maneh mah ngaruksak awak sorangan. Kesel aing mah jadi pamajikan teh ah. Ya, dengekeun ku maneh. Sagala lagi aya positifna. Termasuk mabok. Bener teu Par? Sok cik naon positifna mabok teh. Ya, dengekeun ku sia positifna. Aing jadi loba HP anjing. Loba HP di mana? Tah, goblok loba HP aing. Heuh atuh sok. Cing mineng we nya mabokna. Ngobrol pamajikan teh anjing ke Bangkawara. Geus dipek-prek acan. Nggak 3 kali anjing. Arti urang mah barang siar urang nu nyangukeun urang. Barang hakana batur si bule. Nya moal hade ku aing balikeun ka kolot mah suganya si botak tetep. Eta si botak cek aing ge wayah kieu hees keneh. Yeuh, hunang sia teh botak. Naon atuh ngagong wae. Nyaho salah kita keur sibuk. Sibuk naon ha? Sibuk hees. Heueuh. Pan sare teh pagawean yang paling berat sia teh. Gandeng sia teh botak ka ditu geura ini geura barang gawe. Horek gawe naon atuh panawa pagawean ge. Sok tuh ini tuh beresan tangkal sampe, engke sore rek dipelak. Lah, sok
sok ngaganggu molor sama. Botak gawe teu ke arah pisan gawe teh. Dodol jeung hees, dodol hees. Si kehet pamajikan urus tunjung ngaganggu wae laki teh molor. Itu kumaha tuh melak sampai tidak bisa menihara rese euy gampang kene melak budak anjing ieu mah euy. Teu jero. Si anjing. Kumaha atunya eta aing mah. Kenal mana euy? Gila tumben rajin we di kebon kene. Wah, anjing saya mah biasana teh ngaledek we ka aing teh. Lain ngaledek, justru urang mah salut. Daek gawe ayeuna mah geuningan euy. Anjing teh sareng ngaledek. Urang mah kapaksa we barang gawe par. Pamajikan ngecebrek wae anjing bieueun geus knalpot butut anjing. Paingan atuh sia teh daek barang gawe anjing. Sieun ku majikan. Aing ngomong-ngomong nanti gawe naon, Le? Iya, par melakukan sampe. Ntar arewas kieu anjing tanah nage par ya. Sok kieu teh carana kieu, sok ceklan eta na tangka sampeuna. Kumaha par? Sok eta tangka sampeuna ceklan di dinya tancrebkeun. Kieu carana. Ceklan. Aduh anjing, aing gak takol par, tulung par, tulung par. Balik mana par, aduh aing tulung par, aduh par euy. Ampun aing anjing kumaha tuh par ya par anjing Nah, aya suara salaki urang gogorowokan. Naon nya? Kela. Heuh, eta teh suara si botak gitu. Anjing kunaon cenah deui. Aduh, botak kunaon cenanya muka gogorowokan gitu. Par ieu kumaha tuh par urang par, aduh. Papa, kunaon meni gogorowokan? Ieu mah leungeun katakol ke Japar. Aduh, eta sok aya-aya wae. Iya, atuh da mah si Japarna ocan wae geura mah. Maneh ternyata bilang kerokna tanggung jawab sia. Ampun, Cak. Ampun, Cak. Aduh, ampura ngaranna ge atuh ocon. Tadi sugan teh moal cilaka kieu atuh. Tong loba omong. Sok ayeuna ubaran rek ubaran moal. Cak. Rek ubaran atuh. Sok ayeuna mah cobaan. Colokkeun nganu bujur sapi. Hah? Sok atuh cik buru cobaan we. Tanggung jawab sia. Sok buru, aduh-aduhan siga budak loleh wae. Tan ieu, sakina ya. Aduh, dikumahakeun par eta par. Colokkeun kana boalna. Aduh, Cobaanna. Tuh. Par. Kumaha par geus par? Yo, keur yo. Kela urang tempoh heula. alas ya. Nah, jadi baru kieu mah ieu. Kumaha ieu atuh parogo cenah bakal cager. Cek saha? Urang mah teu ngomong bakal cager, ngomong oge cobaan.